Mantul, aya jelema panggodan dunia, ieu naon? Anu gelo diajak ulin, diajak dahar, diberi duit, tadaikeun. Lain. Naon tuh? Taluk aing lah. Jelema pangbodohan mah di dunia aya 3. Anu kahiji tukang delman, anu kadua tukang ngangon munding, anu katilu tukang beca. Nah, kumaha kitu? Da lebay kumaha tukang delman? Ari awewe geulis anu sengit di tukangan. Ari wol kuda anu hangit di hareupan. Aing disuruh nyawan. Ari tukang ngangon kebo. Naon tuh? Tukang ngangon kebo mah edang mah jeung lauk asin. Kebo segede kituna didileukeun bae. Ari tukang beca. Aduh, aya tadi sial. Ini sekunaon? Atuh teh tiba-tiba lah. Angin eueuh, dan eueuh kumaha deug eueuh, da ngaguling we dia. Kan di angin teh keledang. Ada kenalan daruaan ku serius ngobrol. Aing mah jeung Deni keur tetebakan. Tebakan hantu. Terus gandeng dia. Dengekeun mah tebakan aja. Aku dengekeun lah. Ya, kieu. Kunaon tukang beca penumpangna dia hareup. Kunaon tuh? Ari tukang ojek mah penumpangna di tukang. Ari tukang beca mah penumpangna dia hareup. Yo, aing nyaho yo. Aing nyaho tukang beca mah embung kena musibat di heula. Nyawan sia. Atuh pentil dilawan. Cek aing mah anu paling bodoh di dunia ieu Dahlia doang. Ari Eta sia ari ngomong. Giliran aing nama tebak-tebakan ka sia. Nel. Dan ari pangpanasan di dunia ieu naon? Naon tuh? Aing nyaho panan poe. Salah. Naon tuh? Pangpanasan di dunia ieu nyaeta ngadulukan nginum kopi panas jeung kabogoh debut batur. Kalian main diruyuk. Lain diruyuk, diduruk. Wah, heueuh eta. Ayah trio gacang tuh. Itu ah. Wah, trio gacang. Ya, murid kia masih kena nongkrong di lorong gua. Aduh, desi dak di video karena lawan. Itu biasa be lah. Tahan. Kongko wae kongko. Kopi ya naon kami mah kongko mah. Banyak kopina. Aduh, yuk ngomong-ngomong dia nggak berjam opat ya. Emangnya dia mau baralik? Walah. Nggak gini baik. Ya gerakan dari itu lah buat aing dipakai ya. Tarik lawannya. Yuk kulon ayo, wetanku wetan ayo, kidulku kidulna kaler mah komo. Yuk banget ganteng ya. Buk mah si bondang. Tapi kucan ayah jodohna. Kumaha bae? Aing mah ku hayang geura-geura ye. Ya Allah. Turunkan ieu coba jodoh. Ayo. Jodoh. Sing. Wih. Acewe tuh. Kudain ah. Mudah-mudahan we ya Allah eta jodoh aing eta. Jodoh nu paling eta jodoh. Iya. Dan ah. Cewek, godain Apen dong. Siapa tuh? Apen. Apen mana? Apen Bogor.
Kamu mau ngapain kesini? Kita mau kenalan. Emang nama situ siapa? Jubaida. Oh, Jubaida. Saya kayaknya pernah kenal nih yang namanya Jubaida. Saya tahu kamu. Oh iya. Kamu orang gila ya? Bukan lah. Kalau kita mah orangnya orang yang paling ganteng se Asia Tenggara itu. Terus mau apa? Kita mau kenalan. Boleh. Neng, Iya bang. kamu tahu nggak bedanya pancingan itu buat apa? Ya buat mancing lah. Iya sama seperti hati aku dipancing oleh kamu. Neng, Iya bang. kamu nggak bawa pariwit ya? Enggak emang kenapa? Aku ingin parkir nih di hati kamu. Boleh. Ya, aye. Neng, apa kamu supir angkot ya? Kok tahu sih? Karena kamu telah mengantarkan hatiku ke hati kamu. Ya, kamu punya tangga nggak di rumah? Punya bang. Kita rumah tangga yuk. Ya, Bener nih mau rumah tangga sama aku. ya bener lah. Ya udah. Ayo embe tuh. Astagfirullah. Masa Allah udah saya burit cek aja gitu. Mau di Ayunda. Si adik ku ngahayal wae doy. Dia sekarang naon nih dia. Astagfirullah. Pernah ngonjal lemak. Satu jelema na. Bos, Oh, bos. bos kirai. Aing dah, aing balik lah. Udah, dia. Aing dah haraeng. Sial-sial dan tetap budaknya. Cek aing mah gitu eta mau di Ayunda. Jurus pamungkas aing mah paling dikeluarkan kabeh. Orang kekek sawah. Sial-sial tuh, in. Ayo nama lain ayah bae malah. Ya, ha.